أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis ya kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan adi caian uyup ku sia geulis yang mana maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu. Tapi bener eta. Asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu geulis. Tilok. Sok cirikeun geura ge. Asal anu daharna rapi, pamajikanna geulis. Mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi. Baheula mah rapi eta kolot. Eta budak ulah sok didieukeun di meja, wah hutang ge. Wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot nggak hutang wabeh boga hutang duduk di meja kolot bisa apa itu ya Allah besok duduk di meja budak tadi duduk di meja gede hutang ke aju kolot na teu mireng pan antepkeun bajeng pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilinjar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesak sia tesangkeun tah sia sok aing balayah gitu moal menang nu geulis ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisaiin ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu ku urang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna Assalamualaikum bagi Mbak belum ada motor ya di sini iya belum ada ini ya udah saya bawain deh mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya tah leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi Kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada
Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu nah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos itu tah. Gimana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bukan sia atuh teu make ilmu boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses segala naik ka panggung segala naon ya emang kos kitu teu meunang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu suka teman teh jadi mama lah tuh teman sih ya lamun teu diberi duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit di babawa kunyana yang dituturkeun ku santri moal bisa tuh ilmu Allah mah teu bisa pake lalagaan kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah itu na kena nyahuan ke Gusti Allah abai ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah ndek ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pasantren mah. Geus lamun pondok pasantren make teknis cara pondok pasantren modern dunia tama. Pasantren mah non teknis teu kudu make teknis pasantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kita benaon kita aing macan boga mulu ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cepeun teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis kitu modern tah mah mun mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos 2 frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau geus kos kitu bae mun babaturan eta tanya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah teu kudu bisa sih kecuali ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih gitu log nyeuseh geus atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba
bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana memasak kebeh bae aja dicarekan ku kiai na dolah emang kos gitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ge ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa masantrenkeun anak diitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bae lain deui atuh lain dari pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh teh salat subuh berjamaah saleter di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh biasa bae tuh sabulan 2 bulan guys jangan rada betah mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina matu ambilin baruan sira matu bukan matu kita bang ngaji di pondok makos lalagaan nabi jatuh mana bayadun leng saminggu tuh ngaji ngaji tadi pohon deui ya tatepkeun bae geus geus kitu bae pokona pondok pesantren mah setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun aya muludan di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC tukang ngatur-ngatur teh siap padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya ngan pantang mundur santri mah konsepna ti ditu mundur komo bab ngariung mah jadi MC ngadadak bisana santri emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran deui korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus hagas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae aing sina naonan sakeuna santri mah kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nyana mikir sautak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad ya isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake ku cek lembur teh ajang ulah ka mananya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya hatena seserian siap sapira jadi imam
santri ongkos gitu. Eueun untuk maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata musola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Tapi lamun kaluaran salap, masya Allah, salah sautak setting mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah, duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui. Sakitu hebatna capetang nya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae. Kunaon maksudna lain deuk ibadah. Lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah. Ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu. Geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses. Di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur ambuk naon eta niatanana geus lain deuk ka Allah deui tah mantak sing hade ieu kredit ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang kuari henteu atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama kuari mah punten mama nu kan aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun nah lain kiai kemah kos kitu ngridit lain kiai kemah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai disatukeun kos kitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ieu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas sayd. Gusti Allah teh nyoba ka ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa hum muhrimuna. Jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan maisa teh urusanana ngabuburon kurang bagus. Nu paling bagus mah tani, nomor kedua dagang. Eta nu paling hebat mah maisa. Nomor kahiji tani, nomor kedua dagang. Enggak saya sakitu. Dagang na ge sing hade, deui tani na ge sing hade. Ku ayeuna mah. Nah ieu lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah teh dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadenge kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nya terus bae berarti tada teh pamanitada sahabai kiai, pamanitada sahabai ustad, pamanitada sahabai tokoh, pamanitada sahabai masyarakat, mukminin, mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun buga bank terus bae. Cak Allah falahu adzabun. Siksa wae. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min
wakil cek sakaul mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteung beteungna gede lain gede beteung gede beteung mah reuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh aya mah beteungna gede lain dulu aya ribaan dayut beteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung aya teu bae ieu mah keur carita panyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut ya henteu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe aya jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunya ge bakal dibere di dunya di akhirat na jelas di dunya na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazan penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon bae coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suuzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suuzon bae ka jelema teu meunang nanaon suuzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pemerintah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pemerintah dakwah aing mah ka pemerintah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suuzon-suuzonan biasa bae ka Gusti Allah nek nuduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka mah kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun atuh sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tak kos gitu tah lempeng nah iya keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famani tada jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus bae ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala digiring di mahsyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah
nu hati-hati lantaran keluar tina Islam pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Merkadua galuar tina Islam teh ku ucapan kufur, na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan kuki musonif eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun, atawa inat bener-bener teu percaya, atawa i'tiqadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas lamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jekna bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalik. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ya Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Saleh, Syuaib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang menun teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa, segala ngridit, segala duit bank, segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek aing mah teu ngarukun cek aing mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae. Ya cengeng masih mah tengah rukun hirup sing boga iman atuh epraknya ngomong naon eta iman segala iman segala naon eta iman ta eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade teh jaga mentek dibolak-balik nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teh nyaho naon eta iman teh nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh
aing geus berat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ. Tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon. Teu aing mah geus murtad. Masyaallah, dak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat. Mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet. Engke mun di akhirat aya catatanana kumaha? Masyaallah. Geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi keur nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah memeh salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat man na encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho itu wiridan mah itu rahasia perusahaan mah ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayang nyaho aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadek henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta esi wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh jelema kan mantak rada lalaunan ya sing ade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik ulah tasing
la haula latung diminjoin gitu nyukup gentina lapar tetep lapar malapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon teu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan kula haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikut nyonte hebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenecak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wabeh boga hutang deuk di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok deuk di meja budak tadi didieukeun meja gede hutang ge aju kolot na teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangais na di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dah terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balayah kitu moal meunang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu gelis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia gelis yang mana maksud kolot mah meureunnan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek beda harna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna gelis nah mantap kita lah orang mulai tikuari mundahar dahar nu rapi nah, urut batur ge mun teu rapi cokot oh, keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad di emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege tak ku kisah takdir lain takdir tama pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ge ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog geju
dagang dog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kitu mah sadar pantah bagus tukang dog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawora murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawora lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawora tapi nasib ye teu tapi kieu mah teman lain nasib segala sia mah lalawora tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang dog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtungna mah ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur marah mah kitu Bang gara-gara endog peupeus wabeh kunya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah dog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asung ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad lain nasib eta dah emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasibna mah nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah yang nggak sewa harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atau kabogo di bawah emang kan hiji awewe sejuta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian hukum lagi sejuta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh teu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung ngeus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokokna mah Allah mah pokokna lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya eta sia kunaon kieu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah eta geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangagicrek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat 1 2 3 4 ke ieu tinggalkeun ke aing kawin deui aing bari geus 50
Terusnya mampu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir Gus ya. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus tepuna. Ingat ka nasib. Bagus tepuna. Geus nasib aing meureun Gus kieu geus teh bisa dikumbah panai nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama. Cak nu saurang. Lain nasib tama Gus kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah. Tadu tak sing hade jasa sing hade. Atawa aya Kristen datang ke urang. Ustaz, ya. Saya agamanya Katolik. Terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya. Saya mau ke dapur dulu nih. Keladep. Tah murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Sulah, ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau ke mana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran ka dinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad. Masya Allah dingkekeun. Lam yulakkinil Islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah, murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah. Awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan. Ceknya nanti kieu sabar heula nya, sabar heula. Ge sagedeung we sabar. Sakira-kira sajam we ke tungguan heula. Geus murtad. Murah ulah dingke-engke. Ulah dingke-engke langsung bae. Urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal. Nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana, sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren, hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek poe Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal. Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam. Dulur-dulur nama terus Islam. Ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus. Syahadat sorangan enggeus. Wallahu alam tamangke kumaha di akhirat. Ya Allah ya Rabbi. Mandak eta ledidai di Mesir. Nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Nah tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa
bahkan orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak jadi wali temen tah di orang sadar tuh pamajikan lagi ngerenyeng bae sampai 2 3 ka ditu mah teu sadar ieu ya jelas geus da atuh kak ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh geulak kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ieu urang mah kurang mulus rahayu ieu ai awak masalah leger jadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju orang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir ya teu da kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunaheun tah kos kitu ngeunaheun lah atuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko pan itu bagus eta pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing geus aya tulisanna manan gigi di Lauhul Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab candung geus cukup meureunana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja geus marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri ngan mah eta seukeut irungna seukeut jasa irungna intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah kak kakak ieu mah ngomong mah geus kawin teh jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura kak acak ulah banyak tanggung 1 2 mah 3 abek kak nu bener dah tuh pan mantep dah ieu mah ustazah ge tetep marah teh inget ka nasib eta ustazah cobaan abek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogong kan kakak dicandung bege marah dikira make ilmu nak buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung los tungtungna mah ka aing we kabeh teu beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho ye aing rakyat tapi neleukeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan
aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam kan sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain si kurang teh kan kitu tah eta mah bentuk da sehat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh kan enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirina lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok bae ke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teu sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang ieu teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu mah teu sieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang teh mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong kula aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun bae kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu ingat sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantek tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple di jam genep isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit di nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main tek ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa
lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun orang di usian dua tak merebet usian kurang minyak tanah jadi dia kacikupa datang ka teureub jago dorong goreng salah bensin jakna kata dina bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurang aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah kena ulah ngaji ka dieu mah antep kena sekalian jadi di neraka maksudnya itu. Parah amat pemerintah. Duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun. Wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak. Ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae. Jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram. Geus. Semet nyaho be lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho be pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon gore ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha teh halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap tuh polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye emang kumaha gitu mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ke ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di bel siap urang naik motor der bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada STNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae wah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos kitu ala kadar tabayangan jadi ke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik
masyarakat itu namun narima tetap haram baik. Nah ieu carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae. Nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana. Bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah. Kemudian orang tengah bayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata kos itu mana ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadengeun nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu ada murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat nih kamu teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu azan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong kana hajakan salat eta geus murtad masyaallah jelema resep jasa ka kopi misalna ya kopi woi insyaallah kopi kapal meledug ya cek nyana ku hobi-hobina kana kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu masyaallah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan masyaallah tapi murtadeun loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kuduna mah geus muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna bahkan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cek nyana ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti
kafir tarek Islam kuliman penting paeh bagi kuat jasa murtad dari taken kudu maca 2 kalimat syahadat masyaallah atawa jelas-jelas jelema agama lain Islam kurang tadi kafirkeun anu geus jelas agama kafir-kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad masyaallah kadang ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ieu terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kehidupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nubung supaya deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan bae jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena pae nu bungsu deui meujeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti pae deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah. Eta kos itulah, eta murtad eta bahasa gitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho aing ngomongna ya lamun ieu dibere bakalna BMW tah ya lamun Kristen Katolik asup Islam na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui lamun Yahudi ya asup Islam Yahudi asup Islam ieu dibere Lexus masyaallah atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah pokona nu asup Islam dibere aya ki zae di Islam aing hayang teuing tadi mah kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere murtad ngahayal kos kitu tolol teh budak mending kieu aturan mah mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan teu masalah tah mah itu tinggal minta heuy aing mah teu kafir ieu Islam asli atuh beres sih batang naon entah bedek dibere deuk teu kafir tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam teu meureun aing dibere mobil BMW murtad dari taken sebuah hayalan tapi ngamurtadkeun masyaallah karim laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing gaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil ta eta kos kitu murtad adawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah budak Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad
ngomong kos itu murtad. Nah kadeleuna ku urang barang dipandang bagusan kena agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang ka dinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang ka dinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang ke dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril. Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teh naon? Nyana ngomong gitu di gereja emang murtad teh. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad teh. Bahasa setik melimit tetep. Nyana ngomong di gereja rame. Kos, diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad, geus ditowel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Kan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih? Ada apa sih ya? Iya, maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya, dengan kesehatan naon sih? Dengan kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah aya nu boga rekaman eta jadi mah Gus Nuril ya diganyakeun ku kula di bus emang kieu sok nonton TV siapa sok kali ngacak goblok atuh engge neuleut engge jelema sarua diganyakeun ku kula aya nyana susut aya rekamanana diganyakeun ku asli tanu asli oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Teu murtad teh naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik. Sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Mentak sing hade. Sautak setik. Iya sing hade bahasa teh. Nah iyalah perhatikan memantak dibulak dibalik jang modal diri orang asukeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas orang surah seri di akhirat ayat dokumen orang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen orang ke diangsongkeun kemudian orang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas orang keluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres halala
muharraman wallahu a'lam